Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugan teh saha? Masuk. Gimana kabarnya lah? Alhamdulillah, baik. Kamu kapan dari Jakarta? Kok nggak bilang mau ke Tasik? Kemarin sore dadakan mumpung libur kerja, jadi pulang kampung dulu. Ada ya naon, Em? Oh iya, itu buat kamu. Tadi si mama bikin. Ya sekalian aja bawa. Udah maklum dari Jakarta nggak bawa oleh-oleh. Ini kayak apa ya? Oh itu biji salak. Di Tasik juga banyak, tapi lupa lagi namanya. Oh, ini bisa. Kayaknya. Silahkan. Hmm. Baru tahu salak semanis ini. Lembut lagi makannya tuh kan. Nah iya kan manis, kan pakai gula. Kok masih mana malah? Terus bisa empuknya di kumahnya. Kan direbus dulu, disatuin sama gula. Terus mendidih, mateng deh. Udah jadi empuk. Ngerti. Ternyata si kisalak nyenah oge. Ngelawan sok dipiceunan ke nyobaan ah. Lah, hei, malah ngelamun. Gitu. Enggak maksudnya. Lah, pulang dulu ya. Di rumah ada tamu, nanti kesini lagi. Oke, siap. Nih, makasih biji salaknya. Ya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh, mau naon atau balik ti Manun Jaya teh? Salah kebetulan. Hari hujan karena Cicing lah. mau bawa batuin sih ya nyari beteng saya mau doa kita gerak Pokoknya mah kayak apa-apa disulap lah. Nah itu dia. karep teuing Enggak masih itu nyebut karep.
Mas Dali mah muji-muji gerak. Kamari teh cenah ngagolakeun cai, terus asupkeun biji salak, terus gulaan, tinggal goleh-goleh tungguan ngagolak. Jadi, ternyangka bisaan kieu. Sagolak euy. Pokoknya mah termasak nuna Naon ngeunah teh? atau enak mah can jadi kayak pokoknya mah geus asak lah. Firasat buruk ieu mah. Mantep ya. Nah, can hipu-hipunya anggar wet geus. Teh. Naon? Asak? Ih, naon cenah? Naon? Gue bingung ya teh, itu tadi geus ngagolak. Tapi teh hipu-hipu ya teh, teu asak-asak. Masak naon? Astagfirullahaladzim. Mana ulah gawe si salak diasalkan? Da beuti dituna. Ih, teh mah tak apalin. Kamari abi dibere ngeunah sia dari Jakarta mah geus biasa cenah ngalap siki salak teh. Itu mah teu asal. Oh, maksudnya eta mah biji salak meureun. Ari eta mah atuh tina huwi ujang, lain tina siki salak. Tina huwi. Biji salak teh ngobrolkeun lagi lain golak huwi. Iya, biji salak ujang. Eta teh tina huwi jeung aci, lamun di urang ngaran teh candil. Ngan di Jakarta mah kusabab bahasa Indonesia jadi sok biji salak. Ari teh nu ngaranna biji salak mah siki tina salak. Manya jauhanan kana candil. Ari maneh sok marak kedawang. Ari nu ngaranna biji salak teh kayak eta candil, amun di Sunda mah candil, di Jakarta mah biji salak. Kusabab bahasa Sunda jeung Indonesia teh pan sok beda atuh. Nah, terpercaya jauhanan biji salak kana candil itu. Teuing lieur darah kumaneh sorangan tuh siki salak keseglong. Gila, tuh buktikan ya tunggu gue translate nya. Teuing mula sok we atuh lah yang dibuktikeun mah bisi maneh teh bisa sare kata geura. Tuh, tingali. Yo nya candil lagi deui tingali. Candil. Tuh, tingali naon ta candil. Ih, nah geuning. Nanya candil teh geuning tempat lilin. Kepercayaan. Teuing itu jadi saha tuh bolong teh ih. Nya teh tuh.
1, 2. Gila. Nah, Oh, plus. 1, 2, 3. Gila.